Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qadaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita nu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana ka hiji tangtungan jajaka anu harita parantos bisa ngarebut deui orok tina cekelan siluman kelong bodas. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Saha manusana anu tadi teh manehna geus hasil ngarebut deui orok tina leungeun aing. Anu sakuduna ayeuna aing nyerot ke ti orokna si Titin, tapi ayeuna mah geus moal laksana. Kudu kumari geus kieu orok anu geus dina cekelan leupas deui. Kayak kieu mah kapaksa aing kudu neangan mangsa anu sejen. Lantaran peuting ieu kudu manggih getih pikeun ngalengitkeun rasa anaang. Peung-peung poe keneh kajeun rek neangan mangsa ka lampur anu jauh. Ceuk Nyi Sawitri tuluy kakalayangan di Jomantara. Matana nu bolotot gular-giler kahandap ngawaskeun suhunan imah anu parentul. Sanggeusna kitu ngabelesat hiber kanu jauh maksudna rek neangan mangsa anu bisa diserot getihna. Kasugri para wargi kocapkeun deui jalma anu tadi mangku orok sabada siluman kelong eueuh di dinya. Atena ngarasa ngemplong, renghap narik napas, ret ka orok anu keur dipangku. Alhamdulillah nuhun Gusti kana sadaya pitulungna. Ieu orok ayeuna tos salamat teu janten mangsa siluman. Tapi orok saha ieu teh? Ceuk eta jalma bari melong ka orok, tapi teu sidik kana rupana da puguh poek. Jep orok anu keur ceurik jempe. Sabot keur kitu serog si Ojai buru-buru nyampeurkeun, Sarkum jeung Oding bareng nuturkeun. Nu mawi orok sim kuring eta teh. Oh, janten ieu teh putra Mamang. Tanya eta jalma bari ngareret ka si Ojai. Sumuhun eta teh pun anak. Samalah nembe lahir ari anu salaresna mah. Ngan tadi aya anu maling ku siluman. Anu wujudna pikasieun, teras kusim kuring diudag, pung bae teu kasusul. Da geuning ari siluman malupatna gancang pisan jojo relatan siga kabawa ku angin. Nyatu pamileres mah putra Mamang, manganyanggakeun. Eta jalma ngasongkeun orok ka si Ojai. Nya puguh bae si Ojai bungah geuwat atuh orok ditampanan tuluy dipangku. Nuhun pisan tos nyalametkeun pun anak. Ujang kasepan aking, alhamdulillah hidup selamat. Boros satadina mah bapa teh geus ampir beak pangharepan. Tapi geuning ku kersana Allah Pangeran anu Maha Kawasa, ayeuna hidup selamat sarta aya deui dina leungeun bapa. Ceuk si Ojai nyaritana dumareuda sedih campur jeung bagja. Lantaran anakna anu tadi dipaling ku siluman ayeuna geus salamet sarta aya dina leungeunna. Ningali kitu Sarkum jeung Oding oge bunga, pok Oding ngomong. Hatur punten saderek. Sim kuring bade tumaros pamisalira teh saha teh ajenengan anu ti mana sareng bade ka mana?
Hapunten we pun mang teh seueur tubaros. Mung sanaos kitu da teu gaduh maksa dawon. Mung bae hoyong terang wungkul ka salira nu parantos maparin pitulung. Dugi ka ieu orok tiasa salamet, tiasa leupas tina ceklan eta setan. Tanya Oding bari melong ka eta jalma. Samalah tuluy nyidikeun kana rupana. Oh, pamisim kuring mawasta teh pun Panji. Saha? Panji? Tanya Sarkum kaget. Lantaran ngaranna sarua jeung ngaran anakna nu geus lila teu panggih. Ari sabab harita Panji indit masantren di tempat anu jauh. Leres abdi pun Panji. Keke hola. Ari Panji teh Panji anu mana? Sarkum tumanya deui lantaran hayang jelas. Abdi pun Panji. Putrana Bapak Sarkum. Pami pun biang wastana Sarah. Hah? Lamun kitu mah hidup teh anak bapak. Ceuk Sarkum ngajenghok tapi bari jeung atoh. Kitu deui si Ojay jeung Oding sarua ngajenghok lantaran teu nyangka lamun eta teh Jang Panji anak Sarkum. Nah laras ieu teh bapak? Tanya Jang Panji bari neuteup ka Sarkum. Bener Ujang, ieu teh bapak hidup Sarkum. Walon Sarkum bari neuteup ka anakna. Ngadenge jawaban kitu Jang Panji gancang nyolongkrong munjungan ka bapana. Sarkum gewat dirontok bakat kusono. Pak, ieu abdi Panji putra bapak sajanyanggakeun sembah pangabaktos kanu janten sepuh. Ayeuna abdi mundut ti hapunten tina sabudayaning kelepatan ti lahir tu makaning batin. Rumaos abdi parantos nguciwakeun teu tiasa nyumponan kana kahoyong salira bapak. Ceuk Jang Panji males ngarontok ka Sarkum bapana. Da puguh sarua sonona. Ras inget ka jaman baheula Sarkum bapana teu nya tujuan kana kahayang anu boga niat hayang diajar masantren. Sabab Sarkum boga cita-cita anu sejen. Ujang anaking. Sakabeh kajadian baheula ku bapa geus dihampura. Keun bae anu geus mah da moal bisa dibalikan deui. Sabalikna bapa oge menta dihampura. Sabab rumasa bapa teh joledar kanu jadi anak. Salila hidup nyiar ilmu di pasantren sakali oge bapa teh tekung sineang hidup ka ditu. Tah ayeuna hidup geus mulang. Syukur anaking bapa bagja. Bagja urang ti ayeuna bakal bisa ngariung deui babarengan. Ceuk Sarkum nyaritana dumareuda. Sajongjongan anak jeung bapa silih rangkul itu ieu ngarasa sono bungah jeung bagja. Oding jeung si Ojay ara lohok teu lilapok si Ojay nanya lantaran hayang ngarasa yakin. Jadi ieu teh Jang Panji? Tanya si Ojay anu keur mangku orok. Leres abdi teh Panji. Pami mamang saha? Walon Jang Panji ngareret ka si Ojay. Ieu teh apan emang? Si Ojay teh ya? Oh, janten ieu teh Mang Ojay. Nya ieu teh Ojay Mang Hidap. Tanu ieu Kang Oding. Ceuk si Ojay bari ngareret ka Oding. Nya Ujang ieu teh Mang Oding. Tang tu Ujang oge inget keneh ka Mang. Lantaran baheula basa Ujang keur leutik Mang sok meneng ulin ka Imah Ujang. Terus ngobrol jeung Sarkum Bapak Hidap. Ceuk Oding bari neuteup ka Jang Panji. Anu katingalingan ukur remang-remang. Oh muhun leres abdi emut keneh ka Mamang. Pami telepat manu kantos meser hayam jagot ya nya Mang. Harita teh. Iya bener. Baheula Mang kungsi meuli hayam jago ti Bapak Ujang. Ari hayamna anu mana? Walon Oding bari seuri terus ngareret ka Sarkum. Menggeus Oding. Ulah waka diajak ngobrol kanu teu pogo. Hadena sararea ayeuna mah urang mulang. Karunya ka orok tiriseun. Jeung di karunya kanu di imah utang tu ngarep-ngarep ka urang. Ceuk Sarkum gewat motong obrolan ngajak mulang ka imah. Nya ieu atuh Jang. Mangga Mang. Nya geus kitu mah bring baralik ninggalkeun eta tempat. Di tengah jalan gok amprok jeung ronda dibarengan ku Pak RT jeung sababaraha urang jalma anu tadi nyararing lantaran kageureuwakeun ku nu pating gorobok basa Sarkum jeung si Ojay keur ngudag siluman kelong. Nya tuluy atuh ngobrol heula sakedeung lantaran sararea hayang nyaho kanu tadi kajadian. Ku Sarkum diterangkeun tapi ukur garis badagna hungkul. Puguh bae Pak RT jeung anu sajena reuwas. Satuluyna mari lu baralik ngajugjug ka imana si Ojay.
Kasugri para wargi. Teka catur di jalana, urang kocapkeun bae geus nepi. Barang kok kaburuan, kasampak didinya geus loba jalma ngagimbung. Sedengkeun di jero imah kadenge sora awewe ceurik kanyanyerian. Anu taya liam tititin anu tita tadi tuluy ngahing-hing jeung ceurikan anu jadi anakna. Samalah harita keur diupah apeh ku indungna jeung maiam indung beurang. Titin kacida ngarasa hariwang. Inggis anakna teu kapimilik deui. Barang ningali sarkum daratang sakura nu araya di dinya ampir kabeh ngareret. Sup sarkum ka jero imah. Tah geuning Ujang geus datang kumaha orok teh kabawa deui. Tanya ma anah langsung tumanya ke anakna. Alhamdulillah mah salamat orok teh. Tuh dipangku ku bapana. Walon sarkum bari nunjuk ka si Ojai anu leumpangna tukangeun. Ya Allah nuhun Gusti, Nyai orok teh salamet anaking. Ceuk ma anah bari ngareret ka Titin. Mana mak? Tanya Titin keur kitu kalacat si Ojai asup ka jero imah. Dituturkeun ku nu sejena. Nyai, ieu anak urang si Ujang salamat. Ceuk si Ojai nyaritana kadenge dumareuda. Tuluy nyampeurkeun ka Titin, panonna carina akdak sedih ningali bojona anu tita diceurik teu eureun. Ya Allah nuhun Gusti pun anak salamet. Kuat ka dieu keun Kang. Abdi teu kuat sono hayang mangku. Ceuk Titin bari ngusap cimata, sor orok dibikeun ka indungna. Ujang anaking bagya kasep anak mak. Syukur hidup salamat. Titin geuwat nampanan orok tuluy ditangkeup pageuh bari diciuman. Lantaran sieun kalengitan deui samala dihujanan ku cimata nu terus murubut masuhan kadua pipina. Ningali kajadian kitu, sakur anu nyaraksian ngarasa sedih tapi campur jeung bagja. Lantaran ayeuna orok teh geus salamet. Nya bareng jeung kitu Srog Panji nyampeurkeun ka ma anah ninina. Sok tas rangsel ditunda di sisi. Manini, ceuk Jang Panji solongkrong munjungan. Gap kuma anah ditampanan bari kerung. Panoneuteub ka saurang jajakan nu aya hareupeun. Ujang teh saha? Tanya ma anah rada asa-asa. Kawantu Jang Panji ayeuna tangtu beda jeung Jang Panji baheula. Sabab ayeuna mah geus jadi saurang jajaka anu mibanda rupa kasep. Ieu abdi Panji putu nini. Hah? Kutani dap teh Jang Panji incu nini. Teres nini ya abdi. Kumaha salira damang? Cagor nini mah Ujang anaking incu nini bagya ieu dap geus mulang. Walon ma anah terus ngarangkul kana awak incuna. Ting ceurik hate bunga anu taya hinggana. Jang Panji ditangkep meuli pageuh bari dihujanan ku cimata. Ujang icu nini kumaha hidup cagor? Tanya ma anah ngalesotkeun rangkulana. Pangestu nini wangkit ayeuna mah. Aeh, pamibibi kumaha damang? Walon Jang Panji terus tumanya ka Titin anu keurolohok. Lantaran pangling ningali kanakayaan alona anu geus beda jauh jeung baheula. Ieu teh bener Jang Panji alo bibi. Teres bibi ya abdi. Nah meuni sapartos anu cangcaya. Atuh da pangling bibi teh Ujang. Lantaran ayeuna mah hidup geus dewasa. Sigana lamun panggih di jalan pasampangan, bibi moal apal sabab ayeuna hidup geus jadi saurang jajakan nu kasep. Ceuk Titin bari neuteub ka alona. Solongkrong Jang Panji munjungan geuwat atuh ku Titin di tampanan. Sanggeusna kitu tuluy munjungan ka Pak RT jeung anu araya di dinya. Nya saurang oge taya anu teu pangling ningali kayaan Jang Panji ayeuna. Da puguh lila teu panggih aya kana sababaraha tauna. Geus kitu gek sararea dariuk ngariung pasasadak. Lantaran sararea harayang nyaho kana lalakon anu tadi geus kaalaman ku si Ojai sakula warga. Nepi ka aya kajadian orokna dipalingin ku setan. Jang Ojai. Bagja Ujang ayeuna anak hidup geus balik deui sareta aya dina kayaan salamat. Tadi teh basa ngadenge sora jalma nu pating gorowok mang teh reuwas. Nya tuluy kaluar tapi Ujang jeung Jang Sarkum geus tuluy lalumpatan maju ka belah kaler. Nya terus disusul di tengah jalan gok amprok jeung ronda. Kitu deui jeung anu sejena.
Tapi barang ditanya saurang oge taya nu bisa ngajawab. Da sararea teu nyaho cenah. Ya terus we emang teh sararea nyusul ka ditu da pugu reuwas bisi ayana naon. Nya Pak RT. Pugu abdi oge reuwas samalah lain. Reuwas tadi teh tapi soak. Lantaran pun anak anu acan di lagu beragalam nun jadi paling ku setan. Nya terus diudag kuduaan bari gogorobokan menta tulung. Sabot keur kitu Kang Oding kaluar ti imah. Satuluyna Kang Oding oge milu ngudag. Walon si Ojay tuluy rumenghap narik napas. Da puguh reuwas kaleureunhakeun. Nya. Tapi kumaha mimitina Jang Sarkum Jang Ojay. Beut aya kajadian kitu. Cingpok caritakeun anu salangkapna. Lantaran sararea anu araya di dieu tangtu harayang nyaho. Pak RT tumanya deui rutret ka Sarkum jeung ka si Ojay. Menang pananya kitu nyegewat atuh Sarkum ngawalon. Numawi kieu Pak RT mimitina mah. Teu talangke barabat Sarkum nyaritakeun di kajadian anu tadi. Ti mimiti disusulan ku si Ojay lantaran Titin rek ngalahirkeun. Nya sakurang nu kalaman masa kabehna dicaritakeun di tetek taya nu kaliwat. Ngarah ka harti kuno araya di dinya. Tah kitu Pak RT lalakon anu karandapan ku kuring tadi teh. Lamun kurang-kurangna kapimilig mah geus pasti orok teh moal katulungan. Sabab si setan teh lumpata gancang pisan. Tapi alhamdulillah nya ku kersana Pangeran anu Maha Kawasa beuti parengkeun ditulungan ku si Ujang anak kuring. Ceuk Sarkum bari ngareret ka anakna anu keur diuki gireun maanah ninina. Oh jadi kitunya lalakona teh. Terus ari Ujang kumaha mimitina pangna bisa hasil nyelamatkeun orok. Cing terangkeun sakalian ngarah jelas. Tanya Pak RT bari ngareret ka Jang Panji. Mangga Pak RT. Numawi kieu ngawitana teh. Derekdek Jang Panji nyaritakeun kajadian tadi basa keur lumampah sorangan. Tapi pelebah pengkolan pasarandog jeung hiji makhluk anu harita keur mawa orok. Sarata kadenge sorana ceurik gogoaran mata kuatir. Saterusna eta makhluk teh buru-buru kabur tuluy diudag ku Jang Panji. Anu akhirna hasil ngarbut di orok tina ceklan eta setan. Anu boga niat hayang nyerot getihna. Tah kitu Pak RT kajantenan anu karandapan ku abdi mah. Mung hanjakal abdi teu tiasa sidik kana eta makhluk. Margi kayaan teh poek. Janten teu patos jelas ningali kana wujudna. Mung bae eta makhluk teh ngagaduhan jangjang. Margi kasaksian manehna teh bisa hiber ka Jumantara. Jang Panji nutup sakabeh carita nu tadi karandapan ku dirina. Di barandungan kuno araya di dinya kalayan sargep tur daria. Oh jadi kitu anu karandapan ku Ujang teh. Ceuk Pak RT bari ungut-ungutan. Leres kitu pisan Pak RT. Anu tadi kalaman ku abdi mah. Sakedik oge teu aya anu dikirangan sareng teu aya anu dilangkungan. Tuning saujratna nu kajantenan. Mung bae heran. Nah makhluk naon eta teh? Nya geus tangtu Ujang mah pasti ngerasa heran. Lantaran kakara ayeuna amprok jeung eta makhluk. Beuh aya ku kabina-bina teuing eta setan teh hayo we nyieun kariweuhan di lembur urang. Terus terang kuring masa geus taak ieu teh. Timimiti aya kajadian maotna Jang Iep. Ditumbu ku maotna Jang Ajat urang babakan. Ditumbu deui ku maotna Jang Uyeh. Ayeuna geus der deui eta setan teh maling orok Jang Ojay. Beuh nya kudu kumaha ari geus kieu. Pasoalan anu keur disanghareupan ku urang teh tuning berat sarta can aya jalan kaluarna. Eta siluman teh kawas anu ngahajakeun. Tuluy ngagalaksak neangan mangsa di lembur urang. Ceuk Pak RT katara bangun anu bingung kitu deui anu sejenna sarua bingungna. Nya da kudu kumaha atunya carana numpes eta setan. Lantaran urang can manggih jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun eta pasoalan. Moal henteu isu katawa pageto mah pasti bakal tambah deui korban. Tembal Oding rumenghap narik napas panjang bangun berat. Hatur punten Pak RT. Kitu deui Mang Oding. Tiasa pami abdi tumaros. Nyapok Jang rek nanya naon? Nu mawi kieu Pak RT. Terus terang abdi teh ngaraos heran.
anu salaresna nah aya kajantenan naon di lembur teh? Cobi atuh sadayana carioskeun ka abdi supados teu panasaran. Tadi Pak RT nyaurkeun aya siluman anu nuju ngagalaksak di lembur urang. Nah siluman naon anu dimaksad teh Pak RT? Cobi atuh abdi pasihan terang. Tanya Jang Panji bari neuteup ka Pak RT hatena kebeku rasa heran. Kieu Ujang anu salaresna mah kaayaan di lembur urang teh. Derek-dek Pak RT nyaritakeun sakabeh kajadian di lemburna. Samalah sangkan jelas lalakona anu 10 tahun ka tukang oge dicaritakeun deui. Sakabehna ditumbu ku nyaritakeun kajadian-kajadian anu anyar tumiba. Timimiti maotna si Yep, si Ajat jeung si Uyeh anu waktuna acan lila kaliwat. Ditumbu deui ku kajadian ayeuna anu tumiba ka orokna Titin anu tadi dipaling ku siluman anu geus biasa sok nyerot getih jalma. Ngadenge lalakon sarupa kitu puguh bae atuh Jang Panji ngajenghok kaget anu lain dikieuna. Lantaran kakara ayeuna ngadenge kajadian anu kawas kitu. Euleuh naha laras eta teh Pak RT? Tanya Jang Panji bari jeung olohok mata simeuteun. Ari Ujang, piraku atuh Bapak ngabohong? Walon Pak RT bari neuteup. Sanes kitu Bapak. Mung bae abdi teh punten asa kirang percanten kanu nembe dicarioskeun teh. Margi abdi asa nembe ayeuna pisan ngadangu lalakon anu sapertos kieu mah. Ceuk Jang Panji bari gogodeg da puguh bakat ku heran. Ujang, ari ku saliwat mah tangtu kitu. Sadarea oge moal aya anu percaya lamun teu ngalaman mah. Tapi da memang kitu ayana. Sok bae lamun Ujang teu percaya, tanyakeun wae ka nulian. Bener Ujang. Caritaan Pak RT teh puguh oge di lembur urang teh. Keur aya siluman anu sok nyerot getih jelema. Sarta manehna tuluy ngulayaban ngagalaksak neangan mangsa. Apan can lila pagawe Bapak oge si Uyeh geus jadi korban. Ditambah ku dong bahiji paeh diserot getihna. Ceuk Sarkum nambahan keterangan sangkan Jang Panji teu ngarasa cangcaya. Oh, janten leresnya eta teh Bapak. Nya bener kitu. Nah siluman naon anu ayeuna nuju ngagalaksak di lembur teh? Tanya Jang Panji beuki panasaran hayang nyaho anu sabenerna. Siluman kelong bodas Ujang nurutkeun keterangan tibah Ukim mah. Tamanehna ngawujud jadi saurang awewe anu matuh di lembur ieu. Kumaha maksudna Pak RT? Siluman kelong teh ngawujud janten saurang awewe. Pami kitu mah awewe kajajaden manehna teh. Tanya Jang Panji bari neuteup ka Pak RT. Sedengkeun hate beuki panasaran, hayang meunang keterangan anu leuwih lengkap. Tah bener kitu awewe kajajaden, tapi duka teuing saha-sahana. Lantaran kubah Ukim can katoong. Nah ngawujud saha manehna teh. Da anu ngaran awewe mah tangtu loba di lembur mah. Tapi hanjakal teu bisa mastikeun saha-sahana. Ari sabab ceuk bah Ukim hese pisan pikeun ngabuktikeunna. Da moal hade ari nuding teu pupuguh mah tangtu kalamat akwi paseaeun cara anu enggeus-enggeus. Oh janten kitu. Ceuk Jang Panji sakedapan ngahuleng mikiran eta pasoalan. Bapak teh hayang nanya Ujang. Ari Ujang naha geuning dugi ka lembur teh meuni wengi-wengi teuing. Naha jam sabaraha ti ditu? Tanya Pak RT bari neuteup. Nya Ujang, naha jam sabaraha hideup teh ini ti Banten? Ceuk Sarkum milu nimbrung. Nya angka ti ditu mah sabadana tepan subuh abdi teh. Margi perjalanan anu disorang teh tebih. Tas sajabi ti kitu oplet anu ditumpakan ku abdi ngadon mogok di setengahing perjalanan. Janten wayahna kedah kersangantosan duwi ka oplet rengse di dangdosan. Anu akhirna tengah wengi abdi nembe anjog ka lembur. Tah kitu Bapak. Walon Jang Panji nerangkeun lalampahan poe tadi sajigna indi ti pasantren. Oh kitu jadi keur malalampahan jauh. Ditambah oplet mogok di jalan. Tapi teu nanaon da ayeuna mah hidep geus nepi ka dieu. Sarta urang geus bisa ngariung deui sakulawarga. Sumuhun abdi teh bingah Bapak. Margi ayeuna tos dugi ka lembur. Sarta urang tiasa ngariung sapertos kapungkur. Kumaha rikayaan pun biang. Nah anjeunna damang Bapak. Tanya Jang Panji nanyakeun anu jadi indungna. Hate geus teu kuat bakat kusono hayang geura amprok jeung nyi sarah katut ambu uneh ninina.
Nyari katingali nama cager. Walon Sarkum pondok. Ujang, indung hidup mah cager dina waktu ayeuna mah. Ngan bae nini hidup ambu une. We kamari teh kakara mulang ti rumah sakit. Samalah apan ku emang di papageuna oge kaditu. Oding mere keterangan ngeunaan Nyi Sarah jeung ambu une ninina. Nah teu damang naon mang nini teh. Ya eta eunga panyakitna mah nini hidup teh. Tapi da ayeuna mah geus mending. Komo geura lamun geus nyaho Ujang datang mah pasti bakal langsung cager. Samalah bakal bungaheun. Kitu deui indung hidup Nyi Sarah. Pasti bunga sabab hidup teh geus lila di dagoan. Cenah mah geus sono pisan ka Ujang teh hayang geura tepung. Kan tenan abdi oge sami tos sono kapun biang kalih ka manini. Samalih ayeuna oge abdi teh bade teras ngabujeng ka ditu. Ya lamun kitu mah hayu atuh ayeuna ku mang dijajabkeun. Ceuk Oding. Ngadenge kitu Sarkum gancang nempas. Ulah waka ayeuna hadena mah Jang. Sabab kayaan teh peuting keneh. Sigana indung jeung nini hidup oge can nyaring oyah kieu mah. Sajabati kitu hidup teh tang tu capek keneh. Hadena mah geus bae leuruh heula di dieu jeung bapa. Apan bapa oge sono keneh kitu deui manini jeung Titin bibi hidup. Jadi geus bae isukan nepungan Nyi Sarah mah. Jeung deui teh kudu dijajabkeun ku maneh Oding. Nanaonan ai maneh mah kudu hayang ngajajabkeun. Da anak kuring oge si Ujang tang tu apaleun keneh jalan ka imahna. Ya teu nanaon kitu oge Sarkum. Da teu matak jadi pasoalan pikeun kuring mah. Maneh mah meuni kawas anu ulah kuring rek datang ka imah Nyi Sarah teh. Kudaon euy. Lain ulah Oding. Tapi karunya ka Nyi Sarah anu tang tu sare keneh wayah kieu mah. Geus bae sukan dianteur ku kuring si Ujang mah. Maksudna rek dianteur ka imah Nyi Sarah? Nah teu sieun kitu ku Nyi Sawitri. Tanya Oding bari melong ka Sarkum. Ditanya kitu sajongjongan Sarkum ngahuleng. Ras inget ka bojona anu tangtu moal ngidinan. Anu tangtu moal ngidinan lamun manehna unggah ka imah Nyi Sarah popotongana. Sanajan naon bae alesana. Samalah apan harita oge manehna teh keur teu akur jeung Nyi Sawitri. Da tadi beurang parasea. Nah kalau ngahuleng euy. Tanya Oding bari seuri. Ari Sarkum teu ngawalon terus jempe. Keur kitu pok manah ngomong ditujukeun ka Jang Panji incuna. Bener Ujang incun ini mending oge isukan nepungan indung hidup mah. Ayeuna mah geus leuruh heula di dieu. Jeung deui bener ini teh sono keneh ka hidup. Sarta nini hayang ngadenge kana sakabeh pangalaman anu karandapan ku Ujang. Salila nyar ilmu di pasantren. Ceuk maanah bari neuteup ka incuna. Sumuhun mangga atuh nini pami kitu mah. Walon Jang Panji nya tujuan kana kahayang maanah ninina. Tah kulantaran urusan geus rengse sarta orok geus salamet teu kurang nanaon. Nya ayeuna mah atuh kuring rek amitan lantaran wanci nyapi. Alatan Mang Sami Mitra. Cag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.